ditonyokan ku adina beki lila urang rancak kalong beki bosen geus bosen aya gantina asa suung asa supa asa pepedeyan leuweung asa embung urang rancak kalong asa suka asa di heureyan deung mangga urang sasarangan pajang mah gandengan seni kagungan seni Sunda anu mulya warisan padalinung ari dipirik rupi kawi jaipong dangdut putra lingga goler grup anu katelah urang rancak kalong ahli waris anu bager anu sayang deui pager deui cirengobang kecir cabe berem lada hayu urang taksir acuh berem manik gaya cirengobang kecir cabe berem lada hayu urang taksir urang rancak kalong sami gayana cirengobang kecir deui cabe teh geuningan lada hayu urang talaksir urang Sumedang sami gayana oray-orayan luar leor mapai ka sawah aodang ulah rek ngaleor parena keur sedeng beka oray-orayan luar leor mapai ka kebon aduh ulah ka kebon parena keur sedeng beka ciu lain puyuh alah sea lain hujan hiliwir angin-anginan keluarga besar rancak kalong anu bager angin-anginan kunang-kunang narembongan tumiladi aduh boksen ditonyokan ku adina urang rancak kalong beki lila beki bosen geus bosen aya gantina asa suung asa suka aku rancak kalong anu bager anu sayang asa embung urang rancak kalong asa suka asa di heureyan deungan are dipirik rupi kawi seni Sunda jaipong dangdut putra lingga goler grup anu katelah nyangakeun hiburanana di rombongan seni Sunda cirengobang kecir tape teh berem lada hayu urang taksir urang Cikesi sami gaya cirengobang kecir aodang anu bager tape berem lada hayu urang taksir aodang anu bager sami gaya langit engkep didundungku mega bodas urang rancak kalong anu bager birahi nganteng urang rancak kalong nu aya halimun peti nu nyaangan si ibun gamelan gambaran carita asih urang rancak kalong anu pageran
urang rancak kalong anu bager anu nyareng layung koneng aodang gelewing anu bager nu marengan ciibun kamelang nu nyaangan ciibun kamelang ibu hajat jejeh anu bager penasaran ibu hajat bapak hajat cijere anu bager anu sayang ibu hajat deui bapak amar anu mana haturanan ibu hajat jejeh kapayunan nyangakeun mah urang rancak kalong dina lagu layung koneng gambaran carita asih anu kamelang layung koneng deui ngasorotku mega bodas nu nyaangan ciibun kamelang nu nyarengan ciibun kamelang gambaran carita asih anu patempo layung koneng kasorotku mega bodas nu nyaangan ciibun kamelang urang rancak kalong nu nyaangan ciibun kamelang haturanan kapayunan anu gaduh lagu layung koneng hoyong dibayar laguna dawa menak teh dibaja jaran gerak-gerak kakek kaodang gelewing anu bager anu sayang tak gendong di mana-mana tak gendong di mana-mana tak gendong di mana-mana digoyang-goyang laguna digoyang-goyang pingguna digoyang-goyang pingguna digoyang-goyang Banonan dari Bojosi ke Kang Sorangan Jung nang tung asalalanjung Gek diu kasahana penamun lempang along kewan lamun lempang asarempun lamun yang gigi rasa gigireun kange urang rancak kalong anu bager anu sayang tak gendong di mana-mana tak gendong di mana-mana tak gendong di mana-mana tak gendong di mana-mana digoyang-goyang laguna digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang pinggulnya goyang goyang-goyang dawa menak kange bos bedaya turanan wilujeng tepang gerak-gerak kange bos bedaya nu tisa bagi deui tak gendong di mana-mana tak gendong di mana-mana tak gendong di mana-mana digoyang-goyang laguna digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang kange bos tolaran cek kalong deui nu bager jung nangtung asal lanjung gek diuk asal napen kange ka bos sabagi deui
Bos tol sabagi daya nu bager tagendong di mana-mana tagendong di mana-mana tagendong di mana-mana digoyang-goyang lagunya digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang haturanan Kang Eko. Cimata abdi saksina yen abdi lana sangati yen abdi lana satya junjungan lana satya alam yen badan abdi buktina kapan sakyang raksana alang hati teh awut-awut nulami puyang pelayangan ayeuna mata tenangan jual-jualan ayana mata tenang Punten Kang Eka tukang foto saurna tadi antos ya keluarga di Purwakarta yang dipoto kapan sawar teka Bogor dagoan satu topong mongon ayana abdi ngantos sugan teh jangan jerek jadi alang kuku kegabalabaran susuk ganteng anu ngeberan gening sugan anu
baheun di pawangan. Di ayun-ayun ku samping ibu cucu anu bager, di galeong ku karembong ibu cucu deui, di galeong ku karembong, di umpang mah umpang ku sinjang, di umpang mah geuningan umpang ku sinjang. Ayun ambing deui di ayun ayun aku samping di galeong ku karembong, di umpang mah umpang ku sinjang, di umpang mah umpang ku sinjang, di galeong ku karembong, di galeong ku karembong. 10 mah 10 ditulang tali moal acara jeung adeuyna 10 mah mamah cucu digunta-ganti moal acara jeung anjeunna da jeung anjeunna 10 digunta-ganti mamah cucu moal acara jeung anjeunna. Ayo nambing mama cucu anu bager wilujeng tepang, mama cucu deui bae disarengan mama Ika haturan wilujeng tepang, haturan wilujeng Mama Ika anu menang haturan cobi kapayun. Ayun amping di ayun ayun ku samping, di galeong ku karembong, di umbang ku sinjang, di umbang ku sinjang. Di galeong ku karembong, di umbang ku sinjang. Ayun ambing di ayun ayun ku samping, di galeong ku karembong Mama Ika anu bager da ku karembong, bos lekor disarengan ku miotoh deui anu bager, teh Ida anu sayang anu bager nu simpati. Rinjing mana rinjing mana rinjing mana
diwakilkan ke Bos Legor. Mending mana diwakilkan Bos Legor kasalira tumiladi adu boksen ditonyokan ku adina beki lila beki bosen gas bosen aya gantina asa suung asa supa asa popon daya nawang asa mung asa suka Mama Haji Rum anu bager anu sayang ari dipirik kurupi kawih tenung anu sayang nyumponan wirah matari sagala ulah rek leuwih matak nyiksa kana diri matak nyiksa kana diri cang ucang anje mulung muncang kaparanje digogokku anjing gede anu kang lebe dipirik kurupi kawih nyumponan wirah matari bos ade sagala ulah rek leuwih Mama Ika anu sayang anu bager geninganan anu bager cirenggu banggut cir capek teh geningan lada hayu kurang talaksir Bos Legor teh mani kaya remun isuka hade sorena remun isukan mang anak cisoka hade poena ari merenan mah deket area baju berem anu kagungan Bos Legor teh duh bareng amprok berem kapipi-pipina lamun ditaros binung kalah molohok berem kapipi-pipina berem ka rambut-rambutna geningan mawur imutna aduh kagungan saha mun bareng amprok hoyong tepang jeung jenisna lamun ditaros Bos Legor teh anu sayang cirenggo banggut cir cabe teh berem lada hayu urang taksir acuk berem teh mani gaya remun isukan hade poena remun isukan hade poena Bos Isur anu sayang ari merenan mah Pak Haji Isur deket area baju berem anu kagungan saha Pak Haji Isur anu bager anu sayang Pak Haji Isur berem ka rambut-rambut ari berem ka Pak Haji Isur hoyong dibayar laguna Pak Haji Isur teh bager aduh pang bager nasadunya mun parah amroh tukang kenang Pak Haji hoyong di alungan heula amun bareng amprok Pak Haji teh anu sayang cirenggo banggut cir cabe berem lada hayu urang talaksir ku sarerea Bapak Haji Isur aduh mani gayana aduh dari Kemang Tanjung Pak Haji Isur di Bengkotan aduh Pak Haji Isur anu sayang Pak Haji Isur anu bager aturan wilujeng
Haji isur teh anu sayang haturanan Pak Haji isur dibayar heula. Apa Haji isur anu sayang Mamah goler sono pisang hoyong dimah atuh sakieu geuningan. Apa Haji isur anu sayang haturanan apa Haji digoyang-goyang. Apa Haji isur anu bager anu sayang apa Haji digoyang-goyang. Da tukang kenang tadi bare blekuk da kuduna ka tukang kenang hiji. Aduh, apa Haji isur anu sayang apa Haji digoyang-goyang laguna. Apa Haji isur anu sayang tobat sayang deui bager deui mangpang saged urang sosonoan. Apa Haji isur anu sayang digoyang-goyang tobat. Apa Haji isur tobat dibayar heula kenang tobat. Tah sok kenang heula moal dibere blekuk lamun tadi alungan heula mah sok bayar heula. Pak Haji Gombang Tanjung di tiirang aduh lanjung abdi teh lanjung lalanjung mah bataringung dibayar heula atukeurkeun heula. Kaca piring kahujanan Pak Haji isur anu bager Pak Haji isur anu sayang Pak Haji isur digoyang-goyang tobat haturan wilujeng tapang. Apa Haji isur anu bager anu sayang isur anu sayang. Apa Haji isur dibayar-bayar. Apa Haji deui sanak Pak Haji tambahan ka dieu Pak Haji anu bager anu sayang. Heup tukang kenangan teh. Haji isur anu sayang haturan wilujeng tepang. Pak Haji isur anu bager anu sayang. Geningan atuh gamelang ngadaling ding asih api anu sayang anu mareng daling ding asih api anu bager nunya daling ding asih api anu bager nyarengan aya basa kuring hoyong tepang sareng pos apit anu bager daling ding asih anu nyarangan basa kuring geningan anteng nyawa basa kuring geningan anteng nyawa no kamelang daling ding asih nyarangan
baduduaan basa kuring geningan paduduaan ada lingding asih ibu guru anu sayang anu nyarengan basa kuring geningan eker nyarengan nu duaan api sayang anu nyarengan nu gumulu geningan dina jajantung dalingding asih api sayang anu nyarengan basa kuring geninganan antang nyawang basa kuring api ceir anu sayang bostol anu bager basa kuring bostol teh hoyong patepang dalingding asih geningan anu nyarengan dalingding asih duaan apa hajat dalingding asih apa hajat Cijere pajat Cimacan perduaan nuku mulu geningan dina jajantung dalingding asih dina lamunan basa kuring geninganan anteng nyawang basa kuring geningan paduduaan basa kuring hoyong tepang sarang api sayang anu teh Cijere teh dalingding asih geningan anu nyarengan basa kuring geninganan anteng nyawang api sayang basa kuring geningan paduduaan basa kuring geningan patepang deui bostol anu bager dalingding asih nyarengan dalingding asih nu urang dalingding asih nyarengan paduduaan dalingding asih anu nyarengan dalingding asih nu kuring dalingding asih nu urang basa kuring geningan paduduaan bos ciker anu sayang dalingding asih anu nyarengan basa kuring geninganan anteng nyawang basa kuring api sayang anu nyarengan basa kuring geningan paduduaan dunungan dalingding asih nyarengan dalingding asih nu kuring apa kubu ibu kubu dalingding apa kubu anu urang basa paduduaan dalingding asih pakuwu anu nyarengan dalingding asih nu urang dalingding asih nu kuring narengan pasrah sumerang dalingding asih nyarengan
daling di asih duaan daling di asih nu urang basa kuring geuning anteng nyawa duh api sayang daling di asih pada tami di laguna Pak. Susah geus tambah rumah tangga tabata salaki geus ngarti kapan diimah temahi ngupahan sorangan batana papaseaan adurian mapage asal ulah basila denungan kumadi mah kumadi sadana helang teh en anu sayang dapugu mah teh en rakana mamah goler ageng durian are kumaha mah kumaha ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan ari wayang tema Pak Guru ngandung perlambang manusia mah apa hajat amar anu bager teu kumawasa langka eling ka pangeran di dunya ukur ngumbar kasus geus tambah rumah tangga teu betah salaki teu ngarti kapan diimah temahi ngupahan sorangan batan papaseaan durian dasar ulah masilat amelong sayang kumadi mah bos menong bos apit sadana helang dapuguh mah bos apit bos menong ageng durian kumadi mah bos menong bos apit anu sayang dapuguh mah bos menong ageng durian wayang tema bos menong ngandung perlambang manusia bos menong taku mawasa langka eling bos menong berang peting di dunia ukur ngumbaran kasusah geus tambah rumah tangga teh payah salaki teu ngarti pandi imah temahi ngupahan sorangan batang papasean durian teu pekat bos enon asa ulah basila
ngarti Pak Guru pandi mata mahing ngupahangan sorangan bata papasan duriat Pak Guru tebegat asa ulah basila aapit anu bager kapayun dibayar heula Pak Guru kapayun hoyong dibayar abdina aapit deui kapayun dibayar heula Pak Apit anu bager hoyong dibayar lagu kasusah geus tambah rumah tangga teu payah salaki Apit teu ngarti pandi mah teu ngarti ngupahan sorangan batang papasan duriat tepegat Pak Guru asa ulah basilang Kecida suka bungana panganten atos laksana rerendengan sabetana dari banyol sahayuna cita-cita tianggalna rek bareng sakadaekna ayeuna atos laksana ngajadi panganten anyar tapi menta dihampura mana apa hajat sabab moal carita apa hajat sanajan rejeng baraya apa hajat si jerek anu sayang anu bager lalu gina hate jalma nah jadi panganten anyar ayeuna atos laksana ngawangun ngerumah tangga ari panganten anyar diuk marendeng menang dangdan direnceng-renceng geus ilaharna zaman ayeuna pangantena atos laksana dina penting harita barudak ieu baskom kadinyakeun sor ka ahli waris tepak toel bunga pisan asa dunya nu duaan dina penting harita ibu hajat Cijere anu bager anu sayang hei Pak Hajat Bapak Hajat anu sayang Pak Hajat Amar anu bager anu sayang ari panganten anyar diuk marendeng menang dangdan direnceng-renceng geus ilaharna zaman ayeuna panganten dibayar heula mimih laguna cuah hoyong dibayar laguna dina penting harita
wawangun ngarumah tangga panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng geus ilaharna zaman ayeuna pangantena atos laksana dina peuting harita mamahagan kuring rejeng manehna papahagan tepak toel bunga pisan asa dunya nu duaan dina peuting harita kuring rejeng manehna mamahagan tepak toel bunga pisan asa dunya nu duaan waktu peuting harita kuring rejeng manehna peuting paduduaan peuting nu bahagia peuting harita kuring rejeng manehna satujur dina awal teu aya anu kaliwat sakujur dina awal teu aya mamahagan anu kaliwat ari di kamari mamahagan abdi ngantosan hoyong tepan sareng salira siang wengi dianti-anti lamun beurang mamah agan sok kabayang ke aduh pangan kaditu bogoh kadia bogoh kabogoh mah urang dapur di mana-mana kaditu kumaha kadia kumaha bararingung geninganan pipikiran aduh riwe urang dapur riwe kabogoh araya kabe kaditu kumaha kadia kumaha bararingung pipikiran aduh kieu karasana urang dapur ayeuna mabok asmara horeang sagala rupa lamun kuring mabok cinta lamun peuting teu geunah cicing lamun beurang teu geunah dahar hate emut kenene agan anu sayang geuningan keur kaedanan gara-gara mabok cinta apa hajat lamun peuting teu geunah cicing lamun beurang apa hajat anu bager pahajat hoyong dibayar laguna hei seneng ka dieu nyawer ku apa buru gara-gara mabok cinta neneng lamun peuting teu geunah cicing lamun beurang teu geunah dahar geuningan 5.000 neneng anu sayang anu bager gara-gara nangan 5.000 geuning neneng mana 5.000 ge keur kaedanan geuningan keur kaedanan kleng sagara ombak-ombakan dina sangsara bongan sorangan aduh heran kacida naon nu kudu dibela urang anak teu loba geuningan ku kaniaya ku kacintaan urang rancak kalong suka-suka aduh kulinglung jalan geuningan tega teh teuing waktu peuting harita kuring rejeng manehna peuting paduduaan peuting nu bahagia
di laguna isi ade di mana anjeun ayeuna Aakung bos Indomie ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita dina waktu hiji peuting kuring keur ngombar lamunan Aakung bos Indomie hoyong tepang jeung manehna nu cinta neng Yeni duh neng Yeni tong tega anjeun tong lali kuring cinta ka manehna bulan anteu tiga anu keur nyarengan jeung neng Yeni geuningan anu saurang ari sakapeungeumah bos Chicken kapayunana bos Chicken Tanjung Sari hoyong tepang sareng bos Chicken anu mana bos Indomie Agung teh na iraha bos Chicken iraha urang matepang bos Chicken deui aduh bos Chicken aturanan kapayunan ari mangga urang bos Chicken teh sasarangan hoyong tepang bos Chicken sareng salira arina iraha bos Chicken urang ditepangkeun deui bos Chicken anu sayang deui geuninganan bager deui ari sakapeungeumah kuring keur ngombar lamunan hoyong tepang geuningan sareng salira na iraha urang ditepangkeun deui hoyong tepang sareng salira ari sakapeungeumah kuring sok ngombar lamun hoyong tepang sareng bos Indomie Agung teh anu bager na iraha urang ditepangkeun deui mumpung caket urang teh da sasonoan na iraha urang ditepangkeun deui hoyong tepang sareng bos Chicken anu bager anu sayang nakamana atuh iraha hoyong tepang sareng bos Indomie anu bager sakapeungmah kuring sok ngombar lamunan hoyong tepang geuninganan jeung salira na iraha bos Indomie urang ditepangkeun deui hayu atuh geuninganan sasarangan na iraha urang ditepangkeun deui hoyong tepang sareng bos Indomie anu sayang na iraha bos Indomie urang ditepangkeun deui tepung lauk sakapeungmah kuring sok ngombar lamunan hoyong tepang jeung salira
ayeuna na iraha urang teh tangga sakapeung mah kuring sok ngumbar lamunan hoyong tepang sareng bos Indomie anu sayang mong caket bos Indomie urang sasarengan bos Indomie deui dairaha bos Indomie deui urang teh bakal kaangkat sakapeung mah kuring sok ngumbar lamunan hoyong tepang jeung salira na iraha urang ditepangkeun deui hoyong tepang jeung salira sakapeung mah kuring sok ngumbar lamunan hoyong tepang bos Indomie salamina na iraha atuh ayana hoyong tepang jeung anjeunna sakapeung mah kuring sok ngumbar lamunan hoyong tepang jeung salira na iraha atuh ayeuna hoyong tepang babarengan. Mana nyeri teuing perih ati ditamelankeun henteu beunang kudu silian aduh ieu tega teh teuing ini tubuh urung moy ke sore kuring tunduh ngalaan tulang henteu beunang di sisi lihan aduh alah ieu tega teh teuing nyeri moal benang di ubaran kajian tutumpuran paeh ge kepanasaran mongpong ora keneh mongpong abdi can batian pek geura serahkeun talak tilu sakalian dasar atuh lalaki curaling boga rasa da ieu aing henteu beunang di sisi lihat aduh alah ieu tega teh teuing nyeri moal benang di ubaran ajan tutumpuran paeh ge kepanasaran mongpong ora keneh mongpong abdi can batian pek geura serahkeun talak tilu sakalian dasar atuh lalaki curaling boga rasa da ieu aing henteu beunang teu eling-eling aduh ieu tega teh teuing nyeri moal benang di ubaran kajian tutumpuran paeh ge kepanasaran mongpong ora keneh mongpong abdi geulis keneh pek geura serahkeun talak tilu sakalian atuh lalaki curaling boga rasa antara aduh iya utang teuing nyeri moal beunang di ubaran acan tutumpuran bae ge teu panasaran orang keneh mongpong urang can batian sok geura serahkeun talak tilu sakalian henteu butuh lalaki curaling boga rasa geuning sok ieu aing antara teu eling-eling aduh ieu tega teh teuing mana nyeri teuing euing ati ditamelarkeun henteu beunang kudu sabaran aduh ieu tega teh teuing indit isuk kurunyung ke subuh
tukang kenang jauran aja. Aduh kieu karasana lamun keur mabok asmara. Bos bengkel pada suka anu bakeun tukang kenang hoyong di alungan heula. Lamun penting teu geunah cicing, lamun barang teu geunah dahar. Hate mun kasalira mun abdi keur jatuh cinta gara-gara mabok cinta. Lamun penting teu geunah cicing, lamun barang teu geunah dahar. Hate mun kasalira waktu penting harita kuring rejeng manehna penting paduduaan penting nu bahagia penting harita kuring rejeng manehna sakujur dina awak teu aya anu kaliwat sakujur dina awak. Bos bengkel pada suka anu kaliwat. Tagendong di mana-mana, 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 digoyang-goyang lagunya, digoyang-goyang lagunya, digoyang-goyang lagunya, digoyang lagunya. Panon dari bojo si kakang sorangan rupku padung rapku lemah kaurugan tanah berem mual arik mapohokeun hoyong tepang sareng apa olot ngomong anu mana tagendong di mana-mana apa olot di mana-mana pa olot teh anu mana pa olot teh anu mana pa olot teh anu mana pa olot digoyang-goyang digoyang-goyang laguna digoyang-goyang laguna digoyang-goyang laguna digoyang-goyang. Panon dari bojo si kakang sorangan bos Majalaya anu bager bos Chicken deui tagendong bos mare deui tagendong bos mare deui tagendong bos mare deui tagendong diawur-awur tagendong diawur-awur tagendong diawur-awur digoyang-goyang laguna digoyang-goyang laguna digoyang-goyang laguna apa hajat anu bager. Panon dari bojo si kakang sorangan jung nangtung asal lanjung gek tiuk asanapeun lamun lempang along sewang lamun penting ka impi-impi lamun berang ka bayang-bayang tagendong di mana-mana tagendong di mana-mana tagendong di mana-mana tagendong di mana-mana digoyang-goyang laguna digoyang-goyang minggunya digoyang-goyang minggunya digoyang-goyang. Panona dari bojo si kakang sorangan yap ka dieu heula sakedeung akang rek merek tepeling ulah unggut kalinduan ulah gedag keanginan tagendong di mana-mana tagendong di mana-mana tagendong di mana-mana tagendong di mana-mana digoyang-goyang laguna digoyang-goyang laguna digoyang-goyang laguna digoyang-goyang. Panon dari bojo si kakang sorangan jung nangtung asal lanjung gek piuk asahanapeun lamun
kemang berembuah hidung taruluk di tali irang mangkat danang mangka lodeng ngabelaan lemah cai kemang berembuah hidung taruluk di tali irang mangkat danang mangka lodeng ngabelaan lemah cai mangkat danang mangka lodeng eyang canggih ngabelaan eyang canggih lemah cai kapungkur kadon cari deng eyang canggih kata jobulan kapungkur paturai tina ayeuna patepang deui kemang berem can dibayar deui ka pahajat geuningan keur kajabulan anu sayang sayang deui bager deui sayang deui bager deui sayang deui bager deui ngamu mulai kesenian sangkan terjadi pantrang ulah jadi kawonan sabab deui di pangeran kemang berem deui buah hidung taruluk mah di tali irang aturan wilujeng kepang mongpong dekat sasanoan da injing maka apa jauh kucurang mah cai kucuran mah kucuran caina empang aturan abdi aturan wilujeng kapang lain-lain daun awi lonca borem ditawaran lain-lain bagja diri bagja dengan di bageran samungguh di kesenian sabab terjadi pantrangan ulah aya kaawonan sabab terjadi pangeran jangakeun kesenian tiap di saparakan kemang berem nu bararang buahna negar marahmah asik asik aya yang kapurju Sor ahli waris aduh tobat ibu hajat ibu bapak hajat mendingan 2000 mayar aduh tobat mendingan 2000 bapak hajat ya up. Coba asik asik tobat tobat
Ibu Hajat Bapak Hajat ngan 2000 ya tobat abdinya lindung kaulah tebihkeun panggoda setan puji ning sugi ka Gusti anu welas anu asih Tobat nuti kalera nuti kidul tidak damit tapi miring Acandra supir 04 anu bager nyakakeun kasadana keluarga Dopihanan Jagahanana Mangka welas mangka asih nyanggakeun hiburanana Ti abdi sapara kanca donongan Ti rombongan seni Sunda pamugi Allah ngaganjar ngaraketkeun duduluran donongan Tobat pamugi Allah ngaganjar Bapak Hajat anu sayang nuti keler nuti kidul nyanggakeun hiburan anak bos mace anu bager kumaha pamugi Allah ngaganjar ngarakeun dodoluran pamugi Allah ngaganjar ngarakeun dodoluran Ibu Hajat kira kapayun haturan wilujeng tapang hoyong dibayar laguna nyanggakeun wilujeng tepang kasadayan nu lalinggi Ibu Hajat deui anu bager salah jeung haturan wilujeng tepang hoyong dibayar laguna Bapak Hajat makan 2000 sok adi tambahan Bapak Hajat 2000 haturanan kapayunan Bapak Hajat deui ahli waris sadayana hoyong dibayar laguna Nomi cinta seni Sunda Nusawawa runungan pamugi Allah ngaganjar ngarakeun duduluran pamugi Allah ngaganjar ngarakeun duduluran donongan ngarakeun duduluran sore yang canggih yang akan hiburan anak di rombongan putra ya kidong nu kasuhun panglipur kabunuyu pababaran kana mana iya ay Tobat ay
ketempi ya garapan ti Putra Lingga moga aya manfaat iya seorang ahli warisan cobi kaparayon ahli waris maju atur nuhun jut aduh modong hol so